wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Atuh mudah-mudahan para wargi oge nya kitu keneh dina kaayaan sehat walafiat dina danget ieu tiasa sami-sami ngabandungan acara. Para wargi sadaya atuh kasugri kaum dangu tebihna nu caketna mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang pangbeberah mana. Pangbeberah. Etang-etang pangbeberah mana cenah ata aya wae cenah nu saena atuh cenah tiasa katampi sasirin sabeuneureun mangan yang aku. Da jelas para wargi dina ieu dongeng teh katerangan-katerangan mah para mitra dilebetkeun kana ieu dongeng teh memang rupa carios kitu. Hade jeung goreng teh cenah para mitra di dieu tiasa kagamarkeun kumaha lampah-lampah jalmi nu salamina migawe pagawean-pagawean anu goreng patut teu para wargi. Nyat nangan jail kaniaya we kasasama kumaha jelema nu sabar bari jeung para mitra sadaya tawakal salamina mumuntang ka Gusti Allah nu Maha Kawasa. Kumaha akibatna jalmi atanapi kumaha para mitra sadaya sareng kumaha aya dina ieu dongeng. Mangga urang mah kantun ngalenyepan bae. Upami ku urang dilenyepan insyaallah seueur nu tiasa para mitra kacana ku urang. Pan urang tiasa ngalenyepanana kitu. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung ieu atuh upami teu lepat teh dongeng parantos dugi kana Lita Nagasuni tepang sareng si Gundul. Si Horeng antawis Nagasuni sareng si Gundul teh sobat baheulana para wargi. Sobat duanana sobat ya. Nganu kitu para wargi sadaya. Aduh ieu we ieu. Sobat nu hiji ngalakukeun pagawean teu beres, nu hiji nya kitu keneh atuh puguh we ieu mah. Sobat pangijing sobat teh beuki tuluy we cenah para mitra beuki jucung kagorengan teh kitu. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kideuksa. Barang si Gundul ngebrakeun rasa kadedeuhna. Ka Nagasuni tuluy Nagasuni nyarita. Gundul, gunung tempat pamatuhan anjeun teh gede luhur. Tapi gede keneh kabungah kuring ayeuna lantaran anjeun teh geus sadia ngabantu ka kuring. Maksud kuring teh kieu Gundul. Anjeun teh kudu init ngajorag ka si Supala lantaran kuring hayang malas pati kuleungeun kuring sorangan. Tapi kulantaran kuring geus kurang tanaga, kuring hayang ngawariskeun ka incu kuring nyatana Citrasena pikeun ngalaksanakeun niat kuring. Kuring mentas sangkan incu kuring diwarah ku anjeun. Sarta bere rupa-rupa pangabisa pikeun bakal dina ngoni ngalawan si Supala. Jadi incu kuring reksina guguru ka anjeun kitu pokona mah. Oh, jadi kitu. Gampang atuh. Gampang. Keun ulah rubah pikiran. Kuring tanggung jawab pikeun ngawarah incu anjeun. Sagala rupa pangabisa kuring diteng-tengkeun kabeh. Piraku teu mahi pikeun ngabelading si Supala. Ku anjeun ge meureun kasaksi kumaha pangarti burhan murid kuring. Padahal pangarti kuring can turun tengah-tengahna. Kaharti ku anjeun naga. Cek si Gundul nyarita tegas pisan somong geus mimiti kaluar. Puguh Nagasuni ngajawab. Kaharti Gundul, kuring percaya kana carita anjeun. Kuring masrahkeun incu kuring pikeun dididik supaya jadi hiji jago. Kuring ngaharepkeun sanggan pangarti Citrasena ngaluhuran kuring pangabisana. Sakitu nu jadi harapan kuring Gundul. Tangtu kahayang anjeun bakal tinekanan bakal laksana. Sing percaya ka kuring Nagasuni. Keun ulah salempang. Antara urang jeung urang geus asa jadi dulur petkuingis. Ayeuna kuring rek nanya di anjeun. Rek kumaha pamaksudan anjeun ayeuna. Cek si Gundul bari neuteup ka Nagasuni. Kok Nagasuni ngajawab semu gembira. Lamun urusan kuring geus beres, kuring marek balik Gundul. Malah soal sare di dieu, moal sare di dieu. Sanajan poek peuting tetep balik. Ngan kuring aya keneh kapanasaran saeutik. Kira-kira na sabaraha taun incu kuring jadi jago? Cukup 5 tahun. Cing bere ancer-ancer. Mau dibangun teh sabar padaya. Perkara eta mah gumantung kana kacerdasan incu anjeun. Jadi perkara waktu
teu bisa nangtukeun kuring. Jabati kitu, nurutkeun geus ge. Contona si Burhan geus 7 tahun jadi murid kuring, tapi can sanggup narima segala pengawasa kuring. Ari dipaksakeun matak sila ka temahna. Tah, anu matak kuring teu bisa nangtukeun 5 tahun, teuing 7 tahun, teuing 10 tahun, pokona mah jadi lah kitu euy. Cek si Gunul bari ngusapan sirah nu Gunul. Ku Citrasena kareret ujuru mata jero pikir hayang seuri nempo calon guruna, tapi ditahan sabisa-bisa Nagasuni pok nyarita. Yo kitu. Nyaka harti atuh ari kitu mah. Keun. Lah, rek sabaraha taun ge moal kagok sabar. Asal incu kuring cukup pangabisana. Lantaran boga pangarti kagok mah susah, kaluhur teu ngajug kahanap teu napa. Akhirna kakalayangan di awang-awang, babari pisan lamun katebak ku angin, sok luak leok teu boga cecekelan. Perkara waktu teu kudu jadi patokan, ongko incu kuring ge ngora keneh deui. Can leuwih ti 17 tahun, malah kurang keneh jiga mah sakitu teh. Tayina mah, kulantaran babadamian urang nu penting geus beres, kuring mah rek balik ayeuna keneh. Sena akhir rek balik. Baik didoakeun sing rajin diajarnya, sarta turutkeun sakabeh parentah jeung papate guru maneh. Sing inget sena, hareupan aki teh gumantung kana hasil pagawean maneh. Kulantaran kitu omat sing tawakal. Jeung ulah basangka, sing rajin, ulah malencing, sing suhud ulah kedul, sing getol ulah bandel. Aki mah percaya kana kamampuan maneh. Jeung aki percaya maneh bakal diajar kalawan giat. Santaran maneh geus ngarasakeun kumaha nyerina hate lamun ereh gedut. Kumaha kaharti ku maneh sena? Cek Nagasuni. Bari ngareret ka Citrasena gancang Citrasena ngajawab baridang. Kaharti kieu. Keun kilah ulah serempang segala rupa nu geus jadi tanggung jawab kuring. Sirek balik mah jig we lah. Daguane kuring diciloa kemar. Kuring moal ka balik ka lemur lamun can bisa mawa sirah si Supala. Anggap kuring teh leungit. Tong diinget-inget ki. Sakitu we nya. Jawab Citrasena gagah pisan. Hatena ngarasa reueus bakal boga guru anu gagah. Nagasuni pok nyarita deui. Syukur jalu katarima pisan ku aki. Pek sing tawakal ku aki rek ditinggalkeun. Gunul panutup catur pamungkas carita. Kuring saja amitan mundur ti tempat. Ayeuna keneh kuring rek balik. Pek pasrahkeun incu kuring keur malaheun. Ceuk Nagasuni. Bari netep beungeut si Gunul pok si Gunul ngajawab. Anjeun mah ada teh anger we ti baheula. Teu ka batur teu ka incu. Nyarita teh kasar jeung sugal. Tapi memang eta teh geus jadi kabiasaan urang. Nam rek balik mah euy. Nam. Bener kitu euy. Hayu Gunul, hayu Burhan, hayu Sena. Ceuk Nagasuni bari jungnang tu. Terus ngaleos ningalkeun guha patempatan cicing nasi Gunul. Inditna Nagasuni dijajabkeun ku paneuteub 3 jelema ku Citrasena. Terus we diteuteub nepi ka ngilesna. Para mitra sadaya, kacaturkeun isukna. Citrasena geus mimiti diwarah ku si Gunul, tapi samemeh Citrasena nerima pangajaran ti si Gunul. Kakuatan Citrasena diukur heula ku si Gunul. Malah harita ge Citrasena geus aya di hiji tempat anu sakurilingeunna cadas jeung cadas bae. Tatangkalan nu galedengan saukur tangkal malaka jeung kanyere paslang jeung jamu mede. Ari di beulah kulon eta tempat ngadingding leuweung hiding anu alang langka jelema kadinya. Sedang Burhan ge lamun moro mencek atawa peucang tara nepi ka palebah dinya. Lantaran lain sieun ku sasatuan leuweung tapi nurutkeun beja sok loba nu katalimeng teu bisa balik deui. Ari katalimeng teh pantes para mitra, lebet kaleuweung ganggong si Manggonggong teu nyaho kaler teu nyaho kidul. Lantaran tatangkalan sarua kabeh tadi poho ngaliwat teh ka mana ini teh. Tungtungna kukurang kuriling di dinya keneh. Tah ieu nu ngakibatkeun katalimeng teh kulantaran teu nyaho jalan teh. Samemeh ngamimitian latihan Citrasena ditanya heula ku si Gunul. Malah Burhan ge ngilu ngabandungan lantaran kabeneran pisan poe eta bekal keur sapopoe loba keneh. Pok si Gunul nyarita. Sina nurutkeun dongeng aki maneh.
maneh teges fungsi diwarah pikeun ngawanohkeun tulang jeung cadas, ngawawuhkeun hulu jeung batu, ngalatih kulit di jero cai. Cik kula hayang nyaksian heula hasilna, sok tojok tah batu cadas teh. Mana nu lecet, leungeun maneh atawa cadas? Cek si Gunul. Bari nunjuk kana cadas ngabatu pok Citrasena ngajawab, "Mangga guru." Jawab Citrasena bari junang tuh. Terus maju ngadeukeutan cadas nu dituduhkeun ku si Gunul. Kalawan teu loba pikiran srog Citrasena masang kuda-kuda. Terus ngumpulkeun tanaga dina dua pereupna. Kituna bari nyawang deui waktu mimiti dilatih ku akina. Inilah hiuk cekok Citrasena nonjokan cadas. Sakali dua kali mah Citrasena rada muringis, malah cadas teh boro-boro lecet. Karasana leuwih teulas alahbatan cadas nu di tempat naga suri. Tapi teu loba pikiran pereup nu karasa peulih jeung linu teu dirasa. Terus we ditonyok-tonyokeun kana cadas. Sorana pating geletruk para mitra matak linu anu ngadeng. Beuki lila pereup Citrasena nu peulih teh jadi baal. Nonyokna beuki tarik jeung pinuh ku sumanget atuh puruk cadas anu sakitu teuas teh mimiti marek plekan. Terus maruragan sagede-gede pereup. Deulina gero si Gunul ngagero mere komando sangka deuleu. Heup, mahi sakitu ge. Memang kakuatan maneh hade sena. Dewek percaya kana kamampuan maneh. Lainna dewek rek nanya ka maneh. Nurutkeun caritana ki maneh gungsug si guru ka si Supala. Geus diajar naon di ditu. Nah geus aya hasilna. Lantaran nurutkeun katerangan ki aki maneh, awak maneh teh geus kasebut teuas. Tapi can boga pangabisa dina perkara jurus. Jadi ibarat boga bedog tapi can bisa ngadekeunna. Lantaran kieu cing pinton ke jurus-jurus nu meunang guguru ti Supala. Kuring hayang nyaksian. Cek si Gunul bari netep kana pereup Citrasena nu buleger beureum. Bari hahehoh bakat ku capek, pok Citrasena ngajawab. Guru, kuring diajar di si Supala teh kakara sabulan. Sajabat kitu si Supala jiga nu korek pisan. Buktina batur mah kakara sabulan ge, pangabisna geus lumayan. Kuring mah syukur diajar jurus-jurus nu teu mati hungkul, paling-paling diajar kelin. Diajar ngebuang selut, diajar teu pararuguh pokona mah. Buktina waktu kuring taruh ngalawan si Ikung, nu sarua murid anyar kuring eleh. Jadi tetela korek pisan si Supala. Kuring mah sarua jeung can diajar weh. Da boga kabisa setik-etikeun ge warahan si Aki wungkul. Cek Citrasena bari musapeureub anu boro-barobotan, barorotan ku getih urut nonjokan cadas. Si Supala teh lain koret euy, tapi manehna waspada. Manehna geus nyahoeun yen anu ngaran Citrasena teh musuh. Nu matak dina nurunkeun pangajaran di sengker. Man maneh we belegu teu boga rarasaan. Untung si Supala teh teu jahat euy. Lamun jahat kawas dewek atawa kawas aki maneh, tangtu maneh balik ngaran. Tapi dewek tetep penasaran. Sok bintonkeun hasil ka kuring. Mangga guru, kieu hasilna ieu. Cek Citrasena bari terus masang kuda-kuda tuluy hut-het matakeun jurus-jurus anu geus kapiniwi ku manehna. Can oge tamat 2 jurus cakakak Burhan yang sirikeun pok nyarita bari leumpang ngurilingan Citrasena nu keur pepetan. Paingan kamari basanek tarung payakah payake jiga doger monyet. Lain pasangan keur tarung kitu mah, pasangan keur manggung. Lamun naik manggung nu kitu patut, keur tarung mah teu kudu dipake. Para mitra sadaya, Burhan milunyak nyengseurikeun. Ngadenge caritaan Burhan reg Citrasena eureun terus ngareret ka Burhan sarta pok nyarita semu kaget. Wah, nyaon teh Kang Burhan? Lamun nya kitu mah teuing si Supalanya. Nipu we meureunnya ka kuring teh Kang Burhan. Kumaha mun geus kieu Kang? Cek Citrasena. Janu ponok pangharapan memeh Burhan ngajawab pok si Gundul miheulaan nyarita. Wah, beungeus. Beungeus tong mikiran kitu patut. Keun teu kudu ponok harapan. Maneh ku dewek bakal digodog sangkan asak sagala-galana. Lir ibarat Gatot Kaca digodog dina awas Candra dibuka. Lir ibarat cabang tutuka nu digodog dina kawah Cendra dibuka keluar jadi Gatot Kaca. Kitu da Citrasena.
Rek, ayeuna mah rek diasah sing seukeut ku dewek. Sangkan bisa pegat sekali ngadek. Lamun diibaratkeun kana bedog mamaneh teh rek disipu. Geus ayeuna mah sakieu heula. Yuk urang balik ka guha. Isukan urang ngamimitian latihan nu leuwih taliti. Cek si Gundul bari ngaleos ninggalkeun tempat latihan. Tapi sameme si Gundul jauh pok Burhan nyarita kituna teh bari nuturkeun lalaunan. Guru, kumaha lamun Citrasena ku kuring rek dibawa ini? Lantaran di guha mah datria gawe. Menang teu guru? Cek Burhan bari nuturkeun si Gundul. Reg si Gundul eureun sarta pok mangajawab. Rek dibawa ka mana si Burhan? Kade euy, bising dirontok maung can ngarjeun di budak teh. Wah moal guru, Citrasena ku kuring dibawa ngider di tempat. Rek cenah diajar lumpat di bala. Diajar naik kana gawir nu nanjeur. Dilatih ngalah satu leuweung ku leungeun urutan maung. Entarna ari ku jam paling di baledo ku peso mah teu aneh guru. Hahaha, jadi kitu. Oh jing aduh, jing. Ngan kade euy sing hati-hati euy. Malum budak hejo keneh euy. Lantaran di daerah ieu loba maung lapar. Jung tuturkeun Burhan. Sena ngiru tuh. Mana loba pengalaman di leuweung. Cek si Gundul bari leos manehna ngaleos ka jero guha. Citrasena jeung si Burhan arini ngajauhan guha. Nu dijugjug hiji tegan loba mencekna. Citrasena rek diwarasina ngudag-ngudag mencek ku sorangan nepi ka beunang. Tapi teu dibahanan pakarang peso jeung bedoge Citrasena mah dirawatan ku Burhan. Para mitra kaum dangu kocapkeun peuting deui beurang deui. Beurang jeung peuting pilih genti. Teu aya eureuna beak poe jebul minggu, beak minggu datang bulan. Parat bulan tepung taun ieu carita urang cokot gancangna bae. 10 tahun geus kaliwat para mitra Citrasena nu aya di Gunung Cakrabuana. Salila 10 tahun teh estu taya eureuna terus-terusan narima pangajaran ti si Jawara Gundul. Pangabisa Citrasena geus mapakan Burhan. Malah ngan saukur beda saeutik jeung pangabisa si Gundul. Umur Citrasena geus namahan kolot. Pangabisana ge namahan tapi aya hiji hal nu matakan jakal. Citrasena ngan saukur diajar kagagahan, kadugalan, kawedugan. Nu diulik pangartina para mitra sadaya ilmu-ilmu. Nyaeta ngan saukur diajar ilmu jurig nu dialap pangabisa setan. Saeutik oge teu meunang didikan budi jeung akhlak anu luhur. Hiji jalma dididik ku garong tangtu jadi garong, jadi bocokok para mitra. Bapana jahat, akina dengki, guruna baragajul, anakna bangkawalah jeung leuwih jahat. Leuwih ti bocokok. Ngan ari pikeun Citrasena tetep ku ayana rengse guguru ka si Gundul teh. Jadi hiji kaunggulan jeung mata kreueus. Dina hiji poe si Gundul diuk ngariung jeung Burhan ka tu Citrasena. Tekung silila pok si Gundul mimiti kadenge nyarita. Sena, ku betah-betah nangumbara di alam dunya. 10 tahun asa can lila euy. Awak asa ngurabai. Kahayang teu daek ngurangan. Dina ieu kasempatan uwa rek mere hiji pepeling ka maneh. Cek si Gundul ayeuna mah para mitra ngauwakeun, ngabasakeun teh bari nyaritaheun heula. Da jadi robah ngabasakeun jadi uwa jigana tina bakating kulila sagulung sagalang asa tanah. Ari Citrasena jeung Burhan teu nyarita duana namarana kobay sila bari ngabandungan caritaan guruna. Teu milapok si Gundul neruskeun nyaritana. Sena, kawajiban uwa pikeun ngatik ngadidik jeung gawarah madeh dina widang kagagahan, kadugalan jeung kawedukan beunang disebutkeun geus tamat. Tapi sing ingat, maneh lin ibarat sagelempeng besi nu dicampur jeung wajan. Terus ku uwa dijieun hiji pakaran mangrupa bedog, geus dibeureum, dipek-prek sina gepeng, malah geus disipuh supaya jelas. Tapi lamun maneh bedog can diasah, jadi can bisa diandelkeun kana gawe. Tah, lantaran can seukeut pisan. Lamun bedog manya muah hese meureun tinggal ngagusruk-gusruk ke kana batu asahan. Tapi ari maneh manusia teu bisa diasah dina batu. Sabab ngasah pangabisa atawa ngasah ilmu kudu ku pangalaman.
lantaran kitu rek mere pepeling ka maneh. Samemeh maneh ngajalankeun amanah ti Aki Naga Suni, leuwih ti heula maneh kudu neangan pangalaman. Pikeun ngasa ilmu nu kapimilih ku maneh, kitu ta maksud wa teh. Kumaha ka hati nepi ka palebadinya? Cek si Gundul. Bari neuteuk beungeut Citrasena. Jung Citrasena cengkat, ningkatkeun beungeut pok nyarita tatagna keur bubuhan geus kasipuh ku ilmu. Kahartos wa nanging kedah sabaraha taun lamina milari pangalaman teh. Sehingga abdi teh parantos teh sabar hoyong enga-enga mulangkeun ka nyeri kasih supala. Sanja bae kitu kedah ka mana abdi milari pangalaman. Abdi mah rumaos kirang ambahan, cek Citrasena. Bari nitip kana hiji peso nu keur dipake ngagaro ping-ping ku si Gundul. Jia nabai karasa ateu ngagarona embung ku kuku tapi hayang ku peso. Teuing lamun geus kabiasaan mada puguh eta peso teh tara lesot tina leungeun. Teu lila pok si Gundul nyarita deui. Lain oge ngalalana neangan pangalaman atuh kudu diwatesan ku waktu jeung tempat mah. Perkara lila jeung kamana-kamanana eta mah gumantung kari kahayang manis sorangan. Reka kaler Jung, reka kidul Jig, reka kulon Bus, reka wetan Nam. Neangan pangalaman mah kamana-kamana bisa wa. Ka kaler hade, ka kidul alus, ka wetan pra, ka kulon sok. Nu penting salila ngalalana unggal kajadian kudu diaji. Unga nu katincak pikiran, unga nu kateungeuh teuman, unga nu katingang tapaan. Dina bakal bisa namahan pangabisa. Ilmu nu geus aya bakal jadi leuwih seukeut, nu perlu pisan diulik cara-cara hirup kubuh mansa. Lantaran singinget ngarubuhkeun musuh teh kudu ku gelut bae. Kadang-kadang cukup kunuyuk atau ku nyarita, malah sakapun mah teu kudu capek nyaho-nyaho musuh geus modar we. Kitu tah. Ari geus loba pangalaman mah lantaran ilmu urang teu seukeut. Uluh. Nah kumaha carana tuh mayan musuh kununjuk teh wa? Kumaha carana modaran lawan ku carita teh wa? Ilmu naon anu kitu teh atuh apaan? Abdi mah teu kantos diwara ilmu kitu, cek Citrasena semukan dia. Lantaran can ngarti kana maksud guruna, cakakak si Gundul seuri pok nyarita bari netep kaburhan jeung ka Citrasena. Belet kene geuning maneh teh. Lain kitu euy. Maksud wa teh kieu geuda. Lamun urang geus loba pangalaman, tangtu bakal aya nu kapanggih. Manggih musuh, manggih barang, manggih kanyeri, manggih ilmu anyar, manggih balad atau patalukan, tah didinya. Lamun urang boga patalukan, deketan ku urang sangka nurut kana parentah ti urang. Lamun geus kitu pan gampang nanaon oge. Boga musuh tinggal marentah we kumara kamaranehna. Tuduh ke jalmana, ku jalan kitu musuh urang teh bakal paeh ku leungit jalma sejen anu talu ka urang. Tah kitu ngaranna maehan kudu tunjuk teh. Lumatak pangalaman teh perlu. Jadi samemeh maneh ngajorang kasih supala, neangan heula pangalaman sing loba, supaya bisa hasil dimaksud kurang. Tak gitu, kumaha ka Hardi? Oh gitu. Bari manawi teh wa, asal ditunjuk modar musuh teh, disentak ngagolepak we. Hehe, bodoh kene abdi teh nya. Nya tapi mudah-mudahan abdi tiasa kitu wa, kalawan segala rupi wajangan ti wa tangtos bakal dilaksanakeun ku abdi. Nanging iraha tu abdi kedah ngawitan turun gunung teh wa. Ya, tos waktosna atau lebih acan aing abdi teh. Syukur gadi. Memang maneh geus waktuna. Geus niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna turun ti ieu gunung. Sabab sajabati geus dilatih pangabisa uang geus koredas kabeh. Jadi taya hartina maneh lila-lila di dieu. Tapi teu kudu ayeuna ini mah isukan subuh-subuh ngalangeunanya. Cek si Gundul bangun anu sugeng pisan jigana. Cacap si Gundul cacarita pok burhan ngilu ngamairan. Manehna ngarasa kabita ngadengi Citrasena rek turun gunung. Oh guru, kumaha lamun kuring ngilu ngalalana we jeung Citrasena
menang atau henteu. Kuring hayang nyangan pengalaman guru, kuring mah hayang ngajajah lemur, malah kuring hayang ngajajah pangabisa di hari cicing di dieu mah tuh paling-paling ge tarung jeung mau guru, geus eueuh nu wanion sato mah guru. Kuring teh hayang ngajaran tarung jeung manusia we. Ulah nawar Burhan. Dina hiji waktu maneh ge tangtu bakal kabagian turun gunung euy. Malah jiga nama jeung dewek sakalian. Tapi waktuna can bisa ditangtukeun euy. Tak kitu. Malah jiga nama. Poko namanya sing sabar we lah. Ayeuna mah wayahna ulah boga kahayang. Lantaran ari Citra cenah mah boga urusan sorangan. Atuh dewek boga deui. Eta hiji waktu tangtu kudu tarung ngalawan si gelap. Tah, pikeun ngalawanna rek dipasrahkeun ka maneh nu matak ulah guru musuh we. Sabar we. Cek si Gunul bari netep ka Burhan. Atuh Burhan menihan euleun tapi teu bisa majar kumaha kapaksa we nurut kana kahayang guruna. Pok Burhan nyarita. Wah, guru mah kitu jeung kitu we, tiba heula malah lamun diitung-itung ku kuring geus 15 tauna. Kira tu tepung jeung si gelap teh guru. Nah yakin si gelap teh hirup keneh. Jeung naon sababna tupangna si gelap di arep-arep datang. Cing sakalian bejaan atuh ngarah kuring ngarti jeung teu kesel nuan. Cek si Burhan semut teh sabar pisan lantaran memang manehna geus 15 tahun ngabula ka si Gudul. Hampir unggal waktu nyaritakeun si gelap we. Tapi lalakon si gelap can kungsi dipedar. Nah saha sabenerna si gelap teh? Atuh ari ngadenge caritaan Burhan kitu masih Gudul jadi kukur karunyangeun, kok nyarita bari nyereng. Burhan, ari maneh bener-bener hayang nyaho kana lalakon si gelap. Tangguh dewek bakal dicaritakeun. Ngan moal dicaritakeun kabeh. Urang jojoan nu penting na wungkul euy. Lantaran lamun dicaritakeun kabeh lalakon panjang teuing. Jigana moal mahi dua peuting nyaritakeun. Kieu geura Burhan, kitu deui ka Citra Sena sok Bandungan, susuganan isuk jaganing pageto bakal aya gunana. Ragi si Gunul ngarandeg. Nginget-nginget caritaan para mitra sadaya. Ngahuleng rek ngulikeun lalakonna teu lidapok neruskeun caritaana. Kira-kira 20 tahun ka tukang. Dewek teh boga babaturan katelah boga ngaran Permana. Mimiti tepung di hiji paguron dewek jeung si Permana nyobat pisan. Harita dewek jeung manehna keur meujeuhna buta tulang buta daging, keur meujeuhna beula kesenteng. Loba pangaresep, kabeneran ai karesep teh sarua nyata pada resep musuh. Atuh teu matak heran lamun sosobatan dewek beuki dalit, malah geus asa jadi dulur petku hinis. Dina waktu guru silat jeung rupa-rupa ilmu kadugalan, salilana babarengan pangabisa saimang, tanaga ampir sababad, malah ku babaturan sok dilani si kembar bae. Sosobatan teh lumayan rada manjang, malah si Permana nepi ka boga pamajikan sagala rupa, malah boga anak hiji lalaki, ari dewek harita lalagasan kene. Tapi jigana bae kudu panjang lalakon teh euy. Waktu umur si Permana kira-kira 2 tahun, guru dewek tilar dunia. Tadi dinya mimiti timbul bibit hurujit bibit paceng kadan. Sosobatan dewek jeung si Permana beukir mang, malah nepi ka jadi satru kabuyutan nepi ka ayeuna. Hari nu jadi sababna kahiji gara-gara parabut buku silat nu diwariskeun ku guru dewek. Nu sakuruna dirawat ku sararea, ku dewek dihak ku sorangan. Anu usul jeung anu wani ngahalangan kabeh dilawan. Nepi ka timbul tarung anu rongkah kalawan mawa korban nu lain saeutik. Akhirna panungtungan tarung teh jeung si Permana pisan. Tah kitu euy. Manehna bobor karahayuan suku katuhu jeung deungeun katuhu disabet ku bedog dewek. Tapi barang rek dipodaran sakalian awakna aya nu ngawa kabur ka hiji jalma. Nu teu kanyahoan datangna. Malah teu kungsi katempo beungit-beungitna acan. Tah dina eta kesempatan dewek geus bener-bener kalap.
sedangkan tarun can sebeuh nyiksa si Permana can puas nu akhirna pamajikan si Permana nu ngaran Nyi Marian dipaehan ku dewek ngan barang anak narek dipodaran kabur anu mawa kabur ting usaha ting kamana sakitu bongkotna pisan mah nganti sagigirin teh eta pamadegan dewek jeung si Permana teh beda manehna getul salat dewek tara malah teu bisa-bisa acan nepi ka ieu dewek mah si Permana mika resep malah dipika resep urang lembur dewek sabalikna lantaran dewek resep papaok jeung resep ngadu tapi tayan wadiun lantaran pangabisa dewek itu unggul di lembur tah di harita kelakuan dewek tarayan ngisi kudi lantaran guru geus paeh si Permana geus danga paeh atuh sama menang ngajalankeun kahayang jeung karesep nepi ka 3 taun dilana dina hiji poe dewek diparengkeun tepung jeung si Permana tetela si kasabelan aya kamajuan dina bidang gelut atuh puguh tarung rada rame jeung lila akhirna dewek nu unggul sarta si Permana kabur tapi manehna geus ngabogaan hiji ilmu nu hasiatna mata kukurayeun sorana ngageleger lir gelap namun kabeneran kena kana tatangkalan mata tutung kena kana batu mata hancur homo lamun kena kana dada mata modar jigana tapi dewek teu kabinangan tah dirinya sameme si Permana kabur kungsi nantang pokona teh hei Patra teh ngaran dewek walito euy satungtung sia can modar aing moal boleh panasaran satungtung sia can paeh aing moal ibrasari kulantaran kitu pek daogoan bari suka bunga di tempat ngadu jeung minum aing rek guguru pikeun ngupas manusia model sia tah sakitu susumbarna si Permana teh jeung ti harita lahir ngaran si Gelap hari ngaran aslina ngadak-ngadak leungit saterusna kulantaran dewek ngarasa haliwang sore isu tengina cicing neangan hiburan ka tempat ngadu teu kahibur dipapalerkeun ka tempat nginum teu kapapalerkeun di peuting tengina cicing di beurang sungkan rumingkang akhirna dewek inget kana buku warisan sanajan meunang ngarebut tidinya kakara dewek ngarasa tenang akhirna nyen hiji kaputusan rek ninggalkeun lembur nya meunang tempat di dieu beurang peuting terus-terusan ngulik ilmu nu aya dina buku teh sedengkeun dahareun segala kurang nu digedekeun ngan saukur daging sasatuan dungkul jigana lila-lila mah panas katamah-tamah terus-terusan mikir ngulik isi buku akhirna buh dewek maruragan salamar-salamar kalayan gantina nu akhirna beak buka dewek tapi dinya ngaran dewek diganti ku sorangan jadi si guru sajabati kitu ngahaja pikeun nyumputkeun ngaran dewek anu asli sangkan teu buru-buru kapanggih ku si Gelap hari eusina ajaran eta buku sabagian geus diwariskeun ka maneh duaan kitu Burhan oge Citrasena kumaha kahadi euy cek si Gunul mungkas caritana bari melong kadua muridna sajongjongan mah can aya nu ngajawab jika nama si keneh mikiran lalakon hirup si Gunul. Sedengkeun si Burhan para mitra sadaya dina ngoning manehna ngadengikeun caritaan si Gunul ngahuleng bari mikiran dirina lantaran sakitu geus kolotna can kungsi tepung jeung indung bapana malah boro-boro tepung ngaran oge teh nyaho sanggeus rada lila pok si Burhan nyarita pisang kalalakon guru teh panjang geuning cacakan eta teh garis badagna wungkul guru jigana lamun dipedar kabeh mah bakal ngarupakeun hiji carita nu pikaresepeun hanya ka si Gelap teh puguh pita di pidatangeunana nya dan lamun si Gelap geus puguh mah mau lamun si Gelap bisa modal mah kuring teh pengen tapaidin ti guru pikeun init ninggalkeun ieu tempat sakitu cita-cita kuring teh guru cek Burhan jika geus teh sabar rapok si Gunul nyarita semu kaget nah rek neangan maneh rek neangan naon maneh teh ha nah cenah ceuk maneh basa mimiti datang ka dieu rek terus-terusan ulun kumaula ka dewek tapi nah ayeuna boga pikiran kitu rek neangan naon ha bener guru kuring teh da moal poho kana janji mah tapi jika nabae ku guru ge bakal karasa tur kaharti yen kuring teh nyaho indung jeung bapa sarta kuring kacida pisan hayang tepung jeung jadi indung bapa teh
Lamun hirup kene hayang papangi jeung jenisna atuh lamun geus maraot hayang nyaho we kuburanana. Lamun geus kapangi mah tangtu bakal balik deui ka dieu sarta saterusna rek kumaula ka guru. Lantaran bisa na kuring boga kagagahan jeung kapinteran teh apa jasa guru. Piraku kuring rek ngamumorekeun kanu jadi guru. Kitu ta guru? Ceuk Burhan. Bari netep kana beungeut si Gundul. Si Gundul ngahulang manehna mikir sejeroning hatena. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Dirasa-rasa kurasa tetela ceritaan Burhan teh aya benerna. Lantaran para mitra sadaya kumanehna oge karasa. Sok sanajan hidup buraong tetep we ka indung jeung ka bapa mah sok aya ingetna. Pok si Gundul nyarita dari anaker. Burhan, caritaan maneh teh bener euy. Dewek ayeuna sadar. Lamun ngadagoan datangna si gelap ka dieu teu puguh waktuna. Lantaran tangtu si gelap moal nyahoeun ka dieu. Tah kulantaran kitu lamun maneh boga niat rek turun gunung teu naon. Tapi lamun inung bapa maneh geus kapaki, boh paehna boh hirupna kudu buru-buru balik deui ka dewek. Sajabati kitu bari neangan inung bapa sakaliane bari neangan si gelap. Tapi ayeuna mah teu kudu ngarusiakeun ngaran lamun tepung bejakeun sabalakana. Bisa aya kajadian kaos bareto waktu papangi jeung Nagasuni. Ngan dina inditna ulah bareng jeung Citrasena, waktuna ulah bareng, tujuan ulah bareng, sakitu we. Atuh nuhun atuh guru segala kehadiran manah guru, kata pipisan ku kuring serta segala rupa papatah guru, tangtu bakal diperhatikeun ku kuring. Sakali dia atuh nuhun guru, ceuk Burhan bangun ka Cidabungahna, kaciri paromana marahmai jiga silana ngagilir bari nyerengeh, waktosna kabujeng seep. Para mitra dugi ka dieu bae heula nanging urang teraskeun deui dongeng para mitra nu judulna nyaeta Musuh Warisan bagian ka-28 karya Kiliksan.